Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi tukang dongeng. Tapi dina waktu ayeuna mah sim kuring moal ngadongengkeun heula kisahna Kiselut. Urang selingan heula ku ieu carita hikayat nu aya hikmah anu aya dina zaman baheula pisan. Nyaeta kisah si Bal'am bin Ba'ura, nyaeta hiji ulama nu cek salah sahiji riwayat eta teh muridna Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, anu akhir hirupna jadi kaperdaya ku kakuasaan harta banda nu ngaleuah, nu leuwih deukeut jeung para panguasa raja anu jarolim teh di zaman harita. Ieu kisah si Bal'am teh hiji cerita tina kisah-kisah anu aya di zaman Bani Israel. Si Bal'am teh ditakdirkeun ku nu maha kawasa gaduh ilmu anu luas jeung luhur pisan. Jalmana kacarita soleh, ibadahna rajin, amalna numpuk. Naon bae aya ilmu nu mangrupa apal kana nami nu sae Gustina Asmaul al-Azam. Kulantaran kitu kuluhur-luhurna ilmu manehna jeung kasolehan manehna setiap Bal'am bin Ba'ura ngadoa munajat ka nu maha kawasa pasti diijabah eta doana. Al-kisah nyaeta hikayat carita ieu dimimitian ku Kanjeng Nabi Musa alaihissalam sareng rombonganna atanapi umatna anu ngiring kanjeunna keur ngumbara ninggalkeun hiji nagri anu namina nagri Mesir. Nu teuing bade ka mana? Mampir di hiji nagri anu namina nagri Madian. Nyaeta hiji nagri anu aya dina kakuasaan Bani Kan'an. Di ieu tempat aya hiji jalmi soleh nu namina Bal'am bin Ba'ura. Nu sanyana Bal'am bin Ba'ura eta pernah cek riwayat mah muridna Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Santos nyampe di negeri bangsa Madian, Kanjeng Nabi Musa katut rombonganna istirahat di hiji gunung anu merenah keur sementara istirahat lalason keur ngalanjutkeun perjalananna ka nagri-nagri nu dituju. Tapi ayana rombongan kabilah-kabilah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam teh sareng jalmi-jalmi nu soleh nu arilu. Jadi kasieun keur para panguasa sareng para gegeden nu aya di wilayah Madian. Sieun nama nyaeta sieun kalungguhanna kakuasaanna kaancam sabab lamun aya jelema hade soleh anu datang pasti mawa kabeneran komo imah nabi atanapi rasul anu mawa jabatan ti Gusti nu Maha Suci.
pasti bakal datang ka para panguasa anu jolim sareng gegeden nu sombong adigung hirupna sawenang-wenang ka rakyat anu laletik. Nyata selesai hiji carana ngadatangan hiji jalma anu setiap ngadoa teh diijabah nyaeta Bal'am bin Ba'ura. Bari meredih minta ka Bal'am supaya ngadoakeun Kanjeng Nabi Musa sareng umatna supados pada binasa jeung sangsara. Gitu kayanana Raja ngomong ka si Bal'am bin Ba'ura teh kieu, Bal'am, eta Musa bin Imran teh tos datang di tengah-tengah Bani Israel. Ulah sadaya sieun tur ingis lamun maranehna bakal ngusir ka kaula sadayana. Sanyana kula sadaya teh kaum anjeun Bal'am sareng anjeun teh jalmi anu maqbul doana geura kaluar ka ditu ngadoa munajat ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala supaya nimpakeun sagala mara bahaya ka maranehna nyaeta rombongan Musa bin Imran. Gitu eta ucapan raja kasih Bal'am bin Ba'ura. Tapi Bal'am bin Ba'ura nolak hayang eta raja nu aya di negeri Madian sabab jalma soleh ilmu luhur pasti apal sahari Nabi Musa alaihissalam teh nyaeta utusan Allah Subhanahu wa taala keur nepikeun kabeneran katawahidan. Moal mungkin keur Bal'am bin Ba'ura kudu ngamusuhan sakomo ngadoakeun goreng sampai goreng ka Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nepi ka dirayu ku hadiah emas berlian rejem sareng kadudukan jabatan moncer. Cek ayeuna mah Bal'am teh tetep panceg nolak kana kahayang eta raja Madian. Lain ge raja lamun teu loba naon politik akhirna istrina dibujuk dirayu nu akhirna mah kabujuk eta isina tuluy isina eta kabengbat kurayuan harta dunya nu dijanjikeun ku raja Madian teh. Istrina nyarios ke Bal'am bin Ba'ura. Bal'am caroge abdi kunaon anjeun teh nolak rezeki harta dunia nutos aya dihareupeun mata kunaon akang kitu. Akang nyebutna eta teh Kang harta dunia mun kapibanda kurang pastina lamun bener-bener orang milari eta dunia nu sakitu teh ngabutuhkeun waktu anu puluhan tahun. Tapi kunaon akang nolak sagala nyata-nyata eta harta anu kuduna dimenangkeun puluhan tahun teh tos datang kareupeun mata. Tinggal nurut baik ka pangersa raja pasti urang teh bakal lungguh di dunia. Lamun nya masih akang sieun ku murkana Gusti Nu Maha Suci atuh kieu bae akang saentosna urang duaan ngalakukeun ieu naon nurutkeun raja Madian santosna urang langsung tobat supaya
teu dimurka ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang menang harta sareng sagalana, dosa oge meureun dihapus dihampura ku Gusti nu Maha Murah. Kitu cek istina si Bal'am bin Ba'ura ngarayu ka Ki Bal'am. Akhirna hatina Bal'am bin Ba'ura lumpuh eleh ku awewe mah. Akhirna Bal'am ngagabung sareng para panguasa nu darolim tea. Kamuliaan nu tos Allah diturunkeun ka manehna harita keneh bakal dicabut. Strategi si Bal'am ieu keur ngamuluskeun rencana ngancurkeun Bani Israil teh ku cara ngaruksak keimananana heula nyaeta ngirimkeun awewe wanoja nu geulis ka wanti-wanti endahna ka bina-bina pakaianana ting burisak. Kadang aya nu make pakaian eta aya oge anu henteu ditaranjang cek baheula mah kitu. Nu katempo harita jadi tugaskeun keur ngancurkeun ngagoda keimanan umatna Nabi Musa alaihissalam. Kulantaran hebatna eta godaan wanoja akhirna loba nu kagoda ngalakukeun perjinahan massal. Dosa dilakukan ku hampir sadaya umat Kanjeng Nabi Musa. Tah di dinya Bal'am nyampokeun umat Kanjeng Nabi Musa nu keur saruka bungah ngalakukeun kamaksiatan, akhirna ngadoa supaya Allah nurunkeun azab kaeta Bani Israil nu keur lempang ngumbara lumpat di negeri Mesir. Nya tungtungna kulantaran makbulna doana Ki Bal'am eta umat Kanjeng Nabi Musa teh kenamur kana Gusti nu Maha Suci nyata diturunkeunna wabah penyakit hukuman keur kanu doraka. Itu ayat non harita teh umat Kanjeng Nabi Musa dipoekeun pikiran jeung hatena kulantaran doana Ki Bal'am sareng kena wabah penyakit anu teu aya obatna. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ulah balik ka ditu ka semua anu lingkung kieu salah kitu salah akhirna ngadoa mungkin petunjuk kana ngawasan alam dunia saeusina ku Gusti teh ditemokeun kaayaan nu kajadian sadana eta teh akibat tipu muslihatna si Bal'am jeung panguasa Madian nu aya di dinya. Akhirna Kanjeng Nabi Musa aduh tuluy ngadoa supaya ilmu nu aya di si Bal'am dicabut harita keneh. Si Bal'am nu aya pernah janji ke istrina bakal tobat satos ngadoa teh malah ayeuna mah beuki kamalinaan. Ayeuna mah hoyong ngabinasakeun Kanjeng Nabi Musa sareng umatna anu nyesal anu keur
kena baca pakai wabah teh. Akhirna Balaam ngajora ke tempat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam aya di gunung Husban. Aya na riwayat santos pasukan jolim jeung Balaam aya di hareupeunna tuluy ngadoakeun Nabi Musa. Tapi aneh doa nu kadua ieu mah si Balaam teh letah sareng di sana ujug-ujug beda jeung nu diucapkeun. Lamun ngadoakeun goreng ka Kanjeng umatna Kanjeng Nabi Musa nu kaluar tina lisanna eta ngadoakeun goreng ka umat nu jolim jeung ka dirina. Lamun ngadoakeun kahadean keur dirina jeung ka umat nu jolim malah ngadoakeun kahadean keur umat Kanjeng Nabi Musa. Kitu doana dibolak-balik ku kersana Gusti Nu Maha Suci. Balaam kunaon eta doa malah anjeun ngadoakeun kahadean keur ka umatna Nabi Musa lain keur kahadean keur kaum-kaula cek panguasa Madian ka si Balaam. Waduh ieu nu dipikasian ku kaula nyaeta katetepang ti Gusti Nu Maha Suci. Kitu akhirna ayana kamuliaan disandang ku Ki Balaam bin Bawra teh leungit rupa wujudna ge jadi pikeusieun letahna ngelel nepi kana dada. Tos leungit ti kaula dunya jeung nu aya tos leungit ti kaula dunya jeung akhiratna nu aya di kaula ngan ukur tipu muslihat sareng kajahatan. Ayeuna kaula bakal nyieun kajahatan makar jeung tipu daya di alam dunya keur umat Nabi Musa sareng Nabi Musa sareng umat. Tapi nyatana kekuatan si Balaam tos leungit harita keneh turun azab anu pang gedena nyaeta si Balaam sareng para penguasa jolim nyaeta Gusti Allah murka nurunkeun wabah anu leuwih ganas tinu didoakeun ku si Balaam ka umat Nabi Musa. Numutkeun riwayat mah ieu teh wabah mayan 70.000 jiwa anu aya di negeri Madian. Penyakit segala macam penyakit roron weheun tapi nular kudis anu imah bahayana kacida. Kitu murkeun Gusti Allah dimakeun ajar ka panguasa jolim sareng antek-antekna nu katepona saleh tapi akhirna mah geuning barja. Kitu akhir riwayat Ki Balaam teh nu tadina jalmi soleh di ujung hirupna janten jalmi anu salah malah teu beunang kamuliaan kabungahan dunia sareng akhirat. Teu kawasa nahan gemerlapna tipu daya duniawi anu akhirna manehna nalangsa sa umur hirupna. Mugia urang sadayana dijauhkeun tina tipu daya
duniawi supaya teu langsa rugi dunia tapi akhirat ulah sapertos si Bal'am bin Ba'ur anu soleh anu iman tapi akhir hidupna janten jalmi anu rugi sareng rugi kitu muka piatur dina ieu dongeng hikayat baheula zaman Rasul Bani Israil kanjeng nu aya dina kahirupan kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu dongeng sumberna di awas tina cetakan Ahmad Himawan kuku sim kuring di bahasa Sundakeun anu ala-alana ya katampi kusadayana wargi mugi aya manfaatna hampura kapenta hapunten anu kasuhun kasadaya pamirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.